Ari dia teh kunaon teh diperhatikan di dalam kunaon ngalamun bener yang kawin tanaon astagfirullahaladzim naon itando tanaon iga yang nyakanya atuh naon dari iya dibake nu kasihan iya bos copet ya astagfirullahaladzim atuh jahun tuna ke genetik iya sip ya doang nama jelema nama yo Hajar ayo. tongkrong nama tunggal tinggal nama iya yo naon ja betul nama budak heleta iya mah Woi, iya mau budak mah opatan yo. Loban, kagok turun ya. serang ayo siap serang Anjay. oh dia mana bos dia Ya udah kasih preman Talabang yo. anjing dia orang-orang dia jadi copet ya tuh mama dia kulit-kulit ngaduk ya dong Ajaro. Kabur. Nges kitu mah eta budak copet eta loban eta ngesugan kitu mah digebukan kurang kapokon sugan nges kitu mah Hah? Nano. Hei, ai teh dia mah ku gararati ngobrol jeung dia mah bisa diajak musyawarah eta copet nges kitu mah sugan kapokon sugan teu nyopet-nyopet teh tadi warga urang teh leuseung nges kitu mah kapokon sugan ro, sugan banyak ro. Aku kuari kamari permisi gebukan kurang sekala segitu mah. Bisa ku kumade. tah kitulah teh ari ngobrol eta kudu nyambung pan ngeunaheun di dengena jadi baturan teh kesel gitu. Hah? Astagfirullahaladzim aing Allahu akbar Gusti nu agung nu maha kawasa ya Allah ya RT pangsageurkeun ceulina ya Allah amin Adokan saro. adokeun dia supaya negara disolatkeun ulah hahahan bae dia pusing kakabehan lain aing bae nu pusing kabehan ge pusing Meser teh. Kemana ieu boga warungnya? Aduh, kemana ieu boga teh? Woi, kamari mah eta ka warung di Siogi Owo. Ayang yos jeung aing mah. Oh, saya sudah ya kamari mah. Meser. Meser. Kemana ieu boga warungnya? Hei. Setar. Woi, jadi manu kamari non? Rek naon ieu daraya yo? Rek naon? Kunaon kitu sih, kunaon. Buka mari nggak bukan aing jeung Siogi yo. Panggil bae yo. Ai, naon daraya ka daraya rek malak tah. Woi, mana daraya? si cara doang kamarin ka Bekasi beuneunan hanteu Ki keneh bae. Woi, kunaon dari kunaon? Itu bos, diruduk si Bango. Goblok saya tawan yang anak aing. Mana si bangun aku arek? Dibangun ku aing seta. Diburi keneh. Diburi si Bango. Hei anjing, kemana dararianya? Woi, selamat. Aduh, selamat. Ari dari akal cari cing atuh udah pulang Ari dia teh kunaon teh diperhatikan di dalam kunaon ngalamun bener yang kawin tanaon astagfirullahaladzim naon itando tanaon aku nanaonan dia ajudan dia nanaonan dia astagfirullahaladzim pacareng tando dia Aing budak copet lo. Eta baru dak horengan malakan warung eta ro, aduh kumaha eta ro. aduh bate si anjing eta burung satuana si copet tetanya aja diantar kunaon dia aja diantar kunaon pengen harengosan dia berharengos dung bengek tanaon harengosan tadi kumakan teh Tadi kukumakan aing ro. Cuma aing lumpat di ditu ka dieu ro dikepung-kepung aing. Kumaha ro yo. Atuh tenang ajudan tenang ulah sa gurusak-gurusung ulah sa panik-panik atuh aya ka dieu mah ku jalan dihajar ditonjok beuteungna kunaon atuh ajudan di kunaon jalan mah menit panjang kieu ditonjok ditodor kieu beuteungna kunaon kitu ulah eleh ku copet pan urang selaku keamanan di desa yo
Atau itu mah tiluan, ro itu mah. Ayo bosna kuari mendatang bosna eta di Tangerang teh ya. Eta bosna kuari saudara tang eta ro eta. Ngaran copet mah ajudan, nek bosna, nek naon ta. Digodlok. Atau geus burung hayu ro urang lawan bae mah sekalian lah. Atuh piraku. Daripada kitu mah naon Ajudan yo. tuh bisa ngatasi. Pan ajudan merosok kieu dina tangkal kalapa atau sok nangkot eta disebutna. Gitu. Tanda lain. Woi, kemana saya tak kedengar tuh patah? Nyaho dong bedul muyung we seta. Karawang. Itu bos tuh. Ayo tiluan di situ. Udah usah ansip doang. Pas orang tilu. Ngos ayo. Ayo. Kanu mah jaro nak itu. Karak jaro mana gitu. Ayo ke sing. Iya jarona ya. Hah? Oh, atuh jalan kunaon dari seperti teuing. Anu kemari tatang anu kemari. Ih, ngaran doang ajudannya naon ya. Atuh naon dari iya dipake nu kasihan iya bos copet ya. Astagfirullahaladzim, atuh jangan tuh lagi genetik. Dipake kasihan pada dari ya. Igayamnya kayaknya. Hah? Oh, dia nek ngagayam kumaha aja untuk dia nek gawahan. Iya hirup sok ngukur tanuk dia, untuk gawa dia ra kaca. Ai ya. Ulah dia, dinu cang, dia malah kaca, lawang segala nang, dinu cang, hayang jaro di lapangan tadi mana bae. Atuh naon dari kalau mau rumput ajudan ongkos dari ya bolon. Ayo mas. Ayo nek itu makan enggak. Hai, bokil, anang, tangan kosong dari ya, nek belut mah, buang ajudan aing, tangan panjang. Bangun. Ajudan siap ajudan. Atuh siap ajudan kuari mah ro. Siap pandang ajrot ya nya. Moal. Ajudan kumaha teh siap. Hah? Anu? Hei, kau yang dihajar dia kayak siap ya gelut. Oh, siap, Bro. Aju dia metik dia siap ya metik. Atuh siap aing mah. Serang. Siap. Ya, kai. Ya. Iya, ulah sok jagoanan ya. Kudu rumah saja untuk metik menikah akan so amon dia empuk. Daripada ngegel aing dia malah kudu neraka. Ampun nya. Ampun. Ih, moal deui deui. Ampun. Moal deui. Moal sok pulak pala. Ampun. Mending tenan bae kudu ngagas rukna ka sawah. Model kieu dipake sian ku ya. Astagfirullah, ieu bos copet. Atuh jangan tuh lagi metik. Ya. Ayo siap. Mending kacau amon dia. Kan merosok dia dina tangkal kalap atau tenang kau datang disebutna. Oke, siap. Hari itu mah siap. Gitu. Tanda lain. Lain eta mah.